Jo, balik lagi bersama Babu. Barudak muuk anjing beak. Entoy atuh. Kan ge ieu jangan bala mah Genje. Genjet. Genje. Anjing. Laju. Mana apal sedang Genji tuh? Genji. Genji apal tuh? Oh, sujuran kan? Tah, iya anjing mah. Sorput, sorjuran. Sekolah sujuran ya. Sorput. Aslinya. Da bala mah da pokokna mah si Otoy mah di ieu mah di sekolah orang balik sorput teh cicingeun wae anjing. Busiat pagawean. Iya anjing. Tapi udah melekat beuh nepi ka ayeuna nu pernah busiat di kelas anjing. Melekat kumaha? Melekat tapi ka ayeuna mah pok. Pok mana pernah busiat teu? Do anjing. Waduh anjing. Sukses namanya gitu anu ayeuna jadi bos Urang teh pernah busiat busiat itu zaman baheula mah kan urang busiat teh naon cing karena naon cing dahareun urangna baheula mah jalurok baheula mah bener tuh es naon kari tuh wedok baheula mah jajanan teh matak busiat di ka ayeuna maneh makana ayeuna keneh masih kan anjing sia menitut di tatahan teh anjing sok jeung dulurna Milu anjing. Sudah nengpet. Najis. Tapi dah siapa yang. Tapi ceritakeun urang bala boga baturan ceritakeun tuh. Berarti krisek di sorputnya. Si eta teh sa? Baturan dengan anak-anak jelema teh aneh. Anu si aing mah dok di sekolah teh aneh pokona. Aku mah aneh. Aya si eta anjing pokona baturan urang aneh. Cucuk. Aya di sekolah urang bala jelema aneh. Cilepeung pokona. Aneh naon? Sok ceritakeun si eta. Salah ka orangnya gitu. Cerita poho deui ke langit inget heula ieu teh. Emang. Kumaha emang? Emang pas harita teh kungsi teh ka imah urang geus hobol atuh geus keluar sekolah. Heeh. Kucuk ya ke ngabaran naon juk datang Abah. Assalamualaikum. Terus anjing si ucup cang teh. Tumben cup aya naon anjing. Oh cenah ulin we biasa. Aing hari teh udang ring teh dok. Udang ring aing teh teu ngarokok, aing teh udud. Mata teu ditawaran ku aing teh da eureun cang. Aing sila antar ke warung cenah. Si ucup teh. Kan tadi kalewatan caing teh. Teuing cenah poho. Antur we, hayu caing. Nyokot rokok setengah gitu. Nyokot kopi. Teh cenah. Bayar heula. Dua goblok. Aslinya cuma aneh pisan jelema asli. Pan saya mah karena geus sia ngahesekeun lain teu da di. Cik we atuh. Kana udah ngering mana teh anjing. Ngering aing teh tengah rokok. Cucu anjing. Cucup tapi enak ya keneh. Ting ka mana eta? Asli udah baturan bala anjing. Sana jadi dewan sana. Cucup. Mun di urang mah si ucup teh disebutna si merang. Si merang. Kumaha mah disebut si merang? Teu pan meh teh si eta buuk pangpanjangna anjing keur sakola. Tapi lolos wae da bukan tadi katukangkeun ka dieu aya di tempo di ka dieukeun sok kieu tapi lolos wae bisaan teh si merang disebutna teh kitu we cicingeun tapi buuk pangpanjangna anjing keren sih eta tapi mana bala ngalaman teu jika naon teh HP gitu zaman naon teh urang teh Nokia anjing Nokia ge jarang tapi iya Asia anjing Sia ngoceh Hidayah di kaleng Coca-Cola anjing eta mau kesna atau make sticknya ente di stikeran lah full KB pangrok stikeran eta teh stikeran depan aya nu kitu tuluy aya urang mah HP Asia naon Asia ngoceh itu tapi ngoceh tapi make etna make Coca-Cola teh nih siap jadi nyanyakuan teh kaleng Coca-Cola padahal pan dikikeun HP anjing urang mah Android dikitukeun can gaul eta mah can boga HP
Kapan cek aing we maneh mah mun teu jeung urang-urang mah nyaho Facebook. Moal. Untung Kejam jeung urang-urang ge mah jadi nyaho Tas HP edik gitu. atuh. Apaan sih mah kan mun kalau krek cing berarti di luar teh kan sugan teh agama Islam hungkul ini lain. Sia mah matak ulin cai oge. Kalau agama teh berarti anu Kristen, Buddha. Oh gitu, saking kutara ulina bala mah. Mana tara ulin teh aslina? Tara aing tara ulin. Nah, ha tara ulin. Teuing tara. Minder gitu, minder ka diri sorangan. Henteu sih. Lebih ka introvert gitu. Pernah ulin tadok modal batur mah kan modal sekolah geus baroga motor. Terus baroga HP. Urang mah kan anjing motor teu boga, HP teu boga. Apa orangnya sarua? Oh, ulin ge keluar gitu hese gitu modal keluar mah. Apaan lamun misalkan baheula mah teh titik kumpul ya di mana? Geus sakadinya ulin teh. Nya lamun deket. Henteu babaturan sakola ge base camp di Imah Si Anu misalkan. Geus nyaho deui. Model urang kita pan mah osok ini. SMP hiji soreang pan titik kumpulna di Mang Onal atau di Kandaga. Osok gitu ge ari aing ngajemput. Aing ngajemput. Iya nu ngajemput. Mun dewa manteu we. Si anjing teh. Ulin atuh toy cai aing teh heung ka imahna teh ulin cai aing teh. Di imah wae anjing cai aing teh. Mana kudu apa ya dunia teh aya musik kieu. Kan lamun di mana kan dengannya paling oge. Trak. Ayo ono. Kan dengen teh wayang. Oh, mana geus ngadengkeun wayang. Ngurus wayang mah. Tapi di lamun di imah eta nu dilakukeun naon wae mana? Nah, paling ngalocok. Iya sedih anjing. Kayak kieu mana? Sasa Cimani. Medan geus ngalaman teh dah mana dah? Oh deh. Eta HP mana simbol ti keneh teh da sigana mah. Alaman bener. Ngurus atuh. Geus di Stiker paling di tukang full stiker. Stiker kumaha? Stiker Polisland. Anjing. Polisland. Polisland. Aduh anjing. Mana siapa di mana? Sampai 2 sorean. Oh, siapa 2? Jangan diurang ya, Bang. Ngetakeun. Oh, jangan diurang yang si Dau. Santragan. Inget pang-pangan bahara ini bahwa si Dau mah diurang di Sinjos ini. Baheula mah anjing. Pang-pangan teh musik adi aing di teh di pangrapkeun kan. Aing leutik kana SD anjing dah. SD anjing. Lantai tadi si Donat urang si Sinjos teh bate. Desa teh nyen ieu dok nyen teh acara festival pangrok anjing eta mah. Di Jalak pan dia. Oh di Jalak. Si Gote mah kan urang jadi naon nya? Kan kita bingung. Besok kieu jang, mana bagian nge-rapna we. Emang pangrok aya repan, bae hoak-hoak we unggul asa krim cai teh. Oh anjing. Nyen band. Oh nyen band urang si Donat Sinjos terus sadeu heuh. Si Otong vokalisna si Gote mah nu ngaliweukeun dah. Anu pak kiki di panggung si Otong nyanyi mana pak juga teh anjing teu jelas teh geuningan pogoan ari aing di bawah si Dong anjing dipangkeun ku aing teh SD keneh kelas 6 anjing pang anjing iya bala di Jalak Karupat anjing ngeri keneh teh acara eta teh nya judulna teh naonnya di Jalak mana apal kah nyaho nyaho kah oh mana kan itu kaditu. Tapi aing teh heula fungsi naon? Ka acara anjing. Pan malamun aya acara teh boga pamflet teh anjir. Si ieu geus wah senior. Heuh bener tuh. Ni aya nu ngabagikeun ieu sahanya teh heula teh. Badak naon tuh poho aing. Emang bala mah urang ngumpulkeun pamflet tuh. Oh, pamflet teh jadi aya nu mikeun pan harita nyeun teh urang jeung barudak teh SPG anjing street panggerbang. Di aya nu mikeun ieu pang nyebarkeun pamflet mah nya acara. Jing aing ieu nyebarkeun pamflet. Heuh suatu kebanggaan atunya ti heula mah. Tapal-tapalkeun ku aing teh iklan.
bangga gitu anjing baheula mah. Heeh. Tah aya beja acara teh di Armed cenah. Ini urang teh genepan anjing. Urang si Ipan, si Basir, si Joker, terus adenya duanya. Si Tole. Si ini saurang deui. Oh si Kalong. Nah anjing nepi ka ditu. Eueuh asa acara. Sia naonan atuh. Cek babak aya acara cenah teh teh Cukimay cenah Pornostar anjing teh. Bener. Si bintang tamu teh nya Westarna itu anjing nepi ka Armed. Eueuh acara. Atuh balik deui anjing lempang deui. Iya. Itu na kereta apian anjing. Cimahi ka Ranca Ekek. Ranca Ekek ka Cimahi deui. Balik. Cari ada. Aing ge carita nu gong pisan anjing carita si Otong. Si Otong teh pan rek nanti make jaket sepi heuh. Apaan aya ninina heuh. Urang make jaket sepi eta mah pulpang eta mah kabeh anjing. Urang si Donat si Gotek si Encos eta mah rek nanti rek dia sebut teh ngamen. Heeh. Rek ngamen anjing. Tong maneh wani teh cicingeun heuh. Anak pokoknya mah si Otong mah anu pang jadi di imah teh si Ami teh nyaah kalau ada bungsuna nya bungsu mimiti heuh si Otong teh nyaah tah si Ami teh almarhum inget keneh. Nah ini tuh yang teh ka jalan Kopo heuh aya pas si Otong nyetrit kitu aya si Ami mama payung embung neuleu si Otong kieu we tah Ami kieu eta pang mau anjing era awal anjing eta yang siri ya apa mi naha mi sombong curhat mi sombong cek si Otong teh suri cenah aing teh cenah kitu ingat eta cerita eta atuh da baheula mah jiga gembel tapi da lain kitu emang kitu we kudu kitu emang stigma si masyarakat jadi punk rock teh gemel gitu nya padahal lainnya Padahal heueuh. Henteu toh itu lama karena naon kadi-kadiekeun tah mulai teh kan. Jadi si punk rock teh dieukeun tah mulai diruksak karena si budak punk rock eta gangster. Gangster terus dibawa heuh tah eta nu ngaruksak. Baheula mah kan aya punk rock, aya skinhead anjing. Rentenir baheula mah band skinhead. Skinhead barotak. Si Kewas Lete si Hasan anjing. Budak skinhead teh anjing. Mana apa bala kan si Hasan? Botak. Budak skinhead anjing. Di overall nya. Baju kerahan kan ini. Tapi dah urang akui si Gote lamun pogoan pangmaceuna. Si Gote mah bener anjing. Si Gote mah anjing kieu mah cicing we kalam santai anjing. Ko pogoan ko sok hayu cai. Wah, si Gote mah lamun geus pacibu budak panggok teh geus wah geus si Gote mah anjing. Siot suku teh. Anjing kieu teh pogoan teh anjing. Si Gote mah teh wala aya anjing. Tak pantas mau gurina gitu. Tah inget. Eta mah bener gong pisan sih eta mah anjing. Babehna masalahna mah karunya anjing isu-isu rek gawe. Gurina eueuh. Gurina eueuh anjing. Jang naon Pak? Hai Gurina ka mana? Dijabel ku TNI Pak. Ati jai itu. Juga teh anjing malaya. Band punk rock nu resep orang Cigasato. Nah, iya satu. Oh Cigasato karena naon? Ini jaketna ge pan anu ka dieu teh anu Ramones teh nih gitu. Ramones ya. Gitu kan? Orang jaketnya tingkah mana ya kan? Aya vokalis nanti dengan tukang kelapa di pasar gitu kan. Eta sasi si Bondol sak ngaranna teh. Oh. Aya geuningan aing dibawa ku lancik mana kan ieu lancikna si Gasato anjing. Si Didi teh gitarisna. Naon? Lagu-laguna Heeh. Kan eta anu ieu mah tukang kalapa eta anjing. Pak Optibum. Tibum, tapi ayeuna beuh Satpol PP disebut Tibum. Ayeuna Satpol. Tibum. Kami muak dengan semua ini anjing. Sia ka teh mah teh kudu nyapa sia. Cigasato. Jadi dang si teh boga lanceuk.
Eta geus dongengkeun deui wae. Heula, mana kan keluarga berencana di sekolah. Aing teh aing mimiti aing ka sekolah teh. Ulang teu nyangka bahwa si sakelas si urang teh si Didi teh batur urang teh ternyata lanceukna si ieu gitu. Anjing Kawalon. aing teh toy nah mana boga ieu boga lanceuk boga cenah. Mana ieu si Didit? Heeh. Atuh AA atuh cai teh sok nyebut ke AA teu AA. Todi cenah. Mung teh baca keudung cai. Boy A Mana mah? cai. Bengal kadulur teh. Maklum keur ngora mana eta mah. Wah, anjing. teu Ayeuna bisa mah gitu. teu. Sok panggita tah, sok panggita. Nah, cai teh bisa boga lanceuk ki anjing cai teh bener bapak. Bapak mah nya nyaah berarti adil sakolahkeun ka dieu sarua gitu teuy mah teh ka AA teh tapi beda geng anjing. Urang dicarekan ku kolot. Naon heuh? Boga baju anjing teu heula meuli ti parapatan rebel anjing. Heuh ti parapatan rebel anjing. Ti naon eta teh anu dalam kaum eta teh parahyangan. Parayangan. Pan tulisan di tukangna teh heuh sok aya quotes gitu kan heuh. Bajuna teh tulisan aing teu mabok jelema goblok. Eta aing dicarekan ku babe. Teu mabok jelema goblok. Aslina anjing. Oh, tulisan aya we balaman. Tapi orang ke sekolah toy SMA karena libur 2 minggu teh nya. Ieu teh dimohekeun di ieu teh nih. Nah, dimaungkeun. Aya kan fotona. Mana dimaungkeun. Oh iya dimaungkeun. Oh, pan itu kan balama jiga tol Dicitahkeun ya. Oh. Di Vincent baheula mah kitu tah. Kita 2000 sabaraha. Gitu. Aya kan ya fotona ge. Suri. Kan nepi ka ge pangrok. Tapi orang balamanya pangrok jalan, metal jalan heuh. Urang mah duanana, urang metal beuki. Urang lebih ke metal sih urang. Ya lebih ka metal sih emang. Motok gitarna ge anjing. Cicit anjing sih mah. Nah, kan pergeseran pangrok mulai asup reggae ke Bandung Selatan. Asup lah kanu rehe urang. Seluruhnya reggae mah. Reggae. Jadinya we tinu pangrok keur mah ieu di no di citahkeun teh anjing. Tuluy ieu na digimbalkeun teh da ningali Ayuki paran pas band Urang yang digitukeun da di ieu disambung maneh dicitah-citah gitu. da sampuro keren anjing geus kolot digitukeun berarti teu luput ku zaman. Tambah lama kieu mah lamun misalkan ka studio teu mawakeun lagu pas band moal Abdul. Jengah teh dengan cicet Yo bigger teh nih. Ya, paling nu joget nanti yo bigger nih. Ngulik gitar pan eta nya. Ngulik bassna nih. ding 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 gitu teh. Keur pepangrokan orang sekolah mabal. Sekolah mabal nih. Cerita nama dek disaminggukeun mabal sekolah teh. Nah pas poe Jumat, udah poe Senin keneh mabal. Pasti poe Jumat baliklah ceritana aing teh ka imah teh api-api geus sakola. Ari mainung jol nanya. Di mana? Cenah. Urang geus ngamen, urang mau ukulele. Nah, sakola teh cenah tadi aya guru nu ka dieu cenah. Aduh, teu loba ngomong, simpen we salin. Biur keluar deui balik. Si ngamen sok nepi ka mana teh, Bal? Ini saha ngamen? Ngamen yang si Basir kadang. Terus ada rupa-rupa. Kadang di lebih panjang ban gitu ya. Papalidan udah baheula kan naon tukang ngamen jarang oge heuh. Paling pangrok anu bertahan hirupan gitu nu survive carana ngamen yang dahar teh kan. Oh. Ada urang ieu inget kadang ngamen teh jeung si Bong pokona mah aya batur urang si Deni nya bae ngamen. Kan apa lagu teh nila apal mengamen lagu pang kan. Marginal kan misalnya
inilah negeri gitu. Nu mere anjing. Di tema ceu aing teh Jaket Sepik anjing. Keur usum lagu ieu Opik teh dengan astagfirullah. Eta ceu aing mah langsung anjing Jaket Sepik jeung ieu kabeh. Kubuka jendela pagi di udara. Eta mah anjing kota nyetel langsung loba mere dok eta mah. Lagu-lagu anu ieu mah kot eueuh anjing. Lagu parok. Eueuh anjing. Aduh ceu aing teh aing. Gitu kan. Kita balik ngamen jadinya anjir. Ukulele tak pernah kena hulu. Tapi kapotong. Nah, akhirnya kapotong naon? Pan mabarek disaminggukeun teh apa? Mabarek saminggu padahal guru geus ka imah teh. Bisi kering, bisa naon meureun guru makan yang teh. Padahal mabal ini sekolah. Di imah mah init, ka sekolah teu nepi. Dah kitu di jalan. Banting ukulele banting ku kolot. Adon kitu. Jadi kan lamun isukna libur beureum we. Tah ti ayeuna teh geus di mana gitu. Geus ini beredar teh nih. Ngerokan, ngerak aduh. Udah HP ge da geus ieu ke da kita can ieu. Da balama tuh da mesos ge hese dok. Tapi anu jadi ieu teh kan lamun misalkan teu kabeh boga HP heuh. Lamun misalkan enak ngariung ya, isukan teh janjian, isuk janjian jam 7, geus tepat waktu. Geus. Nya. Eta hungkul pan hari ayeuna mah OTW. Bari di imah keneh kieu. Ai bara makan gitu lamun misalkan init isukan init jam 7 pokoknya ngumpul init 7:30 geus tepat waktu geus sieun tinggalin teh apa. Tapi kan balama bedana urang jeung geni teh kieu dang balama. Nah bedana ngarana mah pasti sabar naha kieu. Urang mah kan bala mun nungguan bawa PS, bawa warnet, bawa naon aya loading kan. Tah loading teh bisa setengah jam. Bener tuh dok? Tapi orang mah sabar we, nungguan kieu. Dikitukeun GPS teh. Sabar ya nungguan loading teu piranya yang loading teh pokona mah anu sifatna menunggu-menunggu urang mah geus hatam geus kebal. Anjir. Main PS paling hayang instan meuli gimsak ke. Pada saat eta pan gimsak mahal anjir. Kela-kela urang teu relate euy gimsak naon yeuh. Teh gimsak teh toh lamun ieu mah cheat deui gitu. Cheat teh. Oh, Jadi aku kaset mana teh apa beda gimsak deui. apa? kan PS-na eueuh barang mana siapa. Da main GTA aing nepi ka tamatna gara-gara mah bahasa sekolah. GTA San Andreas. Mimitinya GTA. GTA. Berarti kan GTA mah sebenarnya PS2. PS2 ta GTA teh tiket kenehan. Jadi ku baung-baungna urang bakal sekolah mah leutik. Tapi kan LKS baheula mayar anjir. Pak mah LKS ya. Padahal jangan main PS. Dah hayang namatkeun GTA teh apa? GTA tamat tuluy main si Bully. Si Bully ya inget keneh si Bully. Jing urang pisan main si Bully teh karena budak sekolah bontong orang anjing. Tapi henteu tiga si Bully teh panai si Bully mah nepi ka ngajeger. Aing henteu. Tapi gong si orang PSG sih tetap Tomb Raider anjing. Tomb Raider anjing baru sampai main Tomb Raider anjing jeung CTR. Anjot. Main apa tuh CTR? Bung pedak. Main kita main PS tuh. Pan mana cicingan. Teu kan mana mah Cicingan ge dawuh PS. si mah kan hiburanna eueuh deui selain di Cipok Ah mah. Gitu we gitu. Togel. Anjir. Budak sekolah geus kana togelnya. Diajar. Diajar ngetret gitu. Yang penting aya angkaan gitu orang. Anggapnya matematika we. Oh, pelanggiman kaleci. Tamagotchi belum. Dang. Tamagotchi. Tamagotchi dang bener dah. Bener. Bocil. Anjing Tamagotchi. Ke mana enak Tamagotchi? Ini. Punah. Urang mah satos maraban ieu dari maraban. Ci ieu maraban naon si bala mah da
iya keneh nya naon teh bentukna teh naon sih si lalakuan teh Tamagotchi teh dah Ayam. ayam gitu lain lah dinosaurus apa lain Mot anjing. Marmot, sana marmot. marmot ya Marmot. anjing marmot tuh anjing kelanya orang udah Mana marah mah teu nyaho nya. Da model si Padang baheula mah ulah ulin jeung aing teh. oh ada sih buat bener tuh aneh anjing Jadi naon ogo tapi hayang ulin jeung urang gitu. Ari geus ogo bebeja ka kolotna, ngontrong kolot teh heueuh. anjing bae halus kita ulun ka jeung udah gede Gitu anjing. Tak naon heuh, lain muka aib ieu mah. Kadang-kadang urang nepi ka teu inget anjing. Anu keur leutik naon keur main dingdong heuh. Si Gongsu Si Gongsu. Nying cenah jahil cenah urang mah. Keur main urang teh urang dahar permen karet. Si permen karetnya pol. Heeh, da teuing teu inget bae maneh rekam make bae. dingdong Dingdong. di orang ge aya si kalau mah jagoan main dingdong teh baheula mah si ieu si Denny koin hiji ge eta si Mustafa apa Ya, Mustafa si Haji dinosaurus tamat sakoin Ya. nikeun ka naon cing di backlist nih kudu bogana tong main di dieu si jagoan jagoan si mau mah anjir eta anjir tapi mana eta anu tuga koin dagor-dagor ka gitu tuh Bisa. si koin eta Urang mah di bolongan teh ku ieu ku di talian. Kalian ke benang nih. Ke benang. Bawa di- anjing tamat eta mah ai betul Tamat. Si Mustafa. tapi orang teu tamat-tamat baturan urang we jagoan anjing si Denny anjing kelo anjing si Bong anjing tiba kalau nanaon jagoan main kaleci jagoan si mah bala mah anjing nu Bandung sirik dan jagoan segala kenalan jagoan dah main kaleci ngadu gambar jagoan eta jelema si eta anjing main kaleci ge anjing cetakan jauh ge anjing iya mah anjing keun ka anu lewe si Donat mah lewe lewe anjing lewe pundung harita anjing pundung anjing kayak ITP bala namanya TV Zamana namanya bang ngedakat angger masih kena iya bahala mah dok iya masuk maju ke SMP mah kan iya teh ya dahsyat teh Dahsyat terus teh MTP Ampung. Terus Heeh. naon deui? Aya dunia SCTP teh naon nya? Inbox. Inbox, inbox. Inbox Dahsyat. Tapi dahsyat mah lebih naon? Naonnya keren lah di circle orang-orang mah gitu nya. eueuh balam kan Karena kapang lebay teh nya. kapang teh akan balam asa aya jarak balam mah musik teh balam asa anjing jeung ieu teh ningan pasana teh jeung budak skatepunk teh imo balam kena aya kan bajuna nih anti piwi gaskin APWG anjing nepi ka garlut bukan harita. Ini naon coba nih APWG. Pada aya baturan orang oge make baju PW Gaskeun. Si anjing make baju PW Gaskeun goblok. Aya baturan orang topina PWG. Anjing naon ya dipikir-pikir ayeuna. Rek PW Gaskeun rek PW kombi ge bae. Dang mane anu ingat keneh ku urang naon? Dibully girai. Asli man. Diceplok ku ulang tahun teh geuning kreutik mah ceurik. anjing mati Balik ka imah diontrog deui. oh mana mah tapi di otakku kalau Cipadang ya Diontrog aing. Babe urang mah nepi ka lieureun kok nepi ka bosan gitu nya. Bontong nor siapa dok kan? Hah? Bontong nor. Heeh. Dah bener bontong. paradang daek we cuman Tapi lebih parah mah model si tikus teh. Tikus mah dolsek teh nih. Dolsek. Naon dolsek tuh? Mau doal di karesekan. Oh, ada gitu-gitu anjing pada teh. Oh, nyiplok. Anjing. Heeh dah. Ini dolsek. Cerita dolsek teh dah. Bener aya nyaksian. Anjing dolsek. Teu kabayang di taneanana anjing. Sedih.
Plok saya ini. 2 juta anjing. Heeh, tau ya teh. Emang mimiti nyekel HP naon iraha tah kelas sabaraha? Saya naon pan aya maneh dibere HP na ge. Hah? Anu mana sih apa yang paling? Baheula nu layar sentuh ningan. Anu mana sih? Mitos speaker? Lain? Naon heuh? Maxtron. Maxtron. Nah, Maxtron Bener Maxtron. Urang. Gaya tipian. Tipian. TV. Aya maneh, Pan. Bener. Yo cenah HP. Kade cenah. Naon? Salat. Maxtron. Orang boga tinu HP teh naon es yang ngoceh tuluy kanu N-Gag. Lagi nu kumaha? Nokia. Asup lagu teh ngan 2 anjing. Lagu ieu naon Closet Berdiri Teman jeung naon hiji deui nya. Heeh. Jeung Ciga Sato. Tapi 31 toy bala mah Kapan lamun urang hayang ada asup teh lagu teh ngan ukur 2 anjing. Heeh. Lamun hayang lain kudu dihapus eta salah sahiji nyi lebar ngahapus eta. Hayang ngeusian lagu teh panhes heuh. Kudu ka konter nih. Beli. Oh. Mahal. Selina kangen. Di Walkman teh atuh. Oh, nyi Walkman inget kan? Gaya anjir. Anjing. Headset ya anjing. Ai Senin kumaha? Di headset tapi Di headset siga nu si nen. Dituan we lempang anjir. Kadeukeutan den ngadengkeun lagu naon cik ini. Eueuhan. Gaya unggul. Gaya unggul. Aduh anjing. Tapi orang teh heula mangih duit dina dompet teh. Dompet ini teh nih. Di situ geus kerduaan anjing. Ini aya dompet bawa sensitif teh ayaan. Orang SMP itu dibawa lah si dompet teh. Ingat keneh orang nepi ka ayeuna isi duitna teh 370.000 lah kitu nya. Di mana di mana? Gitu? Di Jalan Cipatik. Oh. Mangih duit eta pas poe Minggu. Aing buat segala kabeuli eta mah. Heueuh maneh kok. Gede atuh zaman Wah, pada saat itu yang gede pisan atuh teh. Urang nepi ka baju Black ID. Ye beber My Sek teh nya. Beli 2 aing beber teh nu Black ID jeung My Sek terus baju ge Demo Cheese. Terus non Black ID, Prosop, Diary. gambar mushroom. Terus sana anu ka dieu nih ka dieu tah ayaan kan. Ka kabupaten teh wah sagaya aing segala kabeuli itu. Nying baru dake saririkeun nying maneh boga nu kitu boneh. Bajuna alus nih. Padahal aing mangih duit. Kada dibikeun ka saha? Udah bingung heuh. Cokot teh. Ya bah setelan gining orangnya. Gagah setelannya. Tuluy heuh eta duit sakitu mahi kanu 2 mingguan. 2 minggu teh anya sakene sam. Dan tadi dibawa ka imah kok. Jadi si duitnya disimpan di non aya deket madrasah, aya imah panggung, tadi kolong dikubur. Kalau sieun ka pangih teh anjir maneh loba duit di mana gitu. Pan ai baheula mah ulin teh teu buka duit lah gitu nya. Tapi beuteung seubeuh gitu. Kada ngaprak ka kebon batur pan. Duit mah teu mawa ulin teh tapi beuteung seubeuh. Naon nu aya di babad. Aya nguneur. Parah anjing. Emangna teh pengalaman anu itu teh? Naon? Siap. Anu pohoan beuleun eueuh pengalaman poho ini. Tah, mangih duit deui teh lama. Naon? Lobaan teh kok. Keur tujuhan itu hari teh heuh. Urang si Jibau, si Ukong. Ini lah pokoknya tujuhan heuh. Nu mangih duit mah si Ukong. Si Ukong teh da rada jauh. Mangih duitna mah di belah ditu kan. Jo nyampurkeun teh bari gogorowokan.
pada saat eta panan keriweuh tumal teh heuh. Oh. Tumal aya pocling teh pocong keliling. Jing mangi duit dibuka teh bu 700.000 dihitung. Ih, gede atuh. Gede kok. Eta mah 100.000 sewang. Geus we kieu cuk urang teh. Sok kumpulkeun 10 ribuan sewang bisi ieu tumal, bisi heuh bisi neangan tumal. Jadi 10 saurang 10.000 ka masjidkeun. Nyegah tumal eta mah ada sieun ditumalkeun. Eta mah 10.000 asupkeun ka masjid. Jadi jajan 80.000 wah teu nu ngaranna jajan teh kuat segala dibeli warung ieu mah jajan warung ieu mah jajan deui oh nyir cenah barudak mah kitu ukur alolohok nah barudak meureun loba duit nya da meureun nang mangi tumal hayang keren HP Asia make foto nih di layarna teh kungsi teh mana Nanti kan tuh bisa pakai foto sih. Tuh kok bisa dia non. Jadi si layar gitu teh foto orang foto ieu mah foto nulis dicetak tapi ditapelkeun di HP. Tembus. Jadi layarna mah nyir, ieu teh background teh foto urang nyir gaya geus kitu ge. Anjing maneh boga kitu can bisa gitu. Karena ulina panjang nu gede itu. Aduh anjing bener anjing. Kan baheula mah kan kitu lamun kerja mana SMP SMA mah ning teh ke Huawei teh gini kan ngecek ieu teh kan nanti sora awewe gini kan we are mun anu iya ngacak mun anu goreng sorana eta geulis lamun anu halus nih anu kira-kira geulis eta sok waduk baheula mah kitu dok balam heuh tah mun pulsa beak nginjem HP babaturan cek pulsana anjing goceng euy pulsana kieukeun 1.000 anjing tah menang deui menang pulsa eta teh geus we teleponan gatengkeun urang jeung maneh teh toy pan leuwih ti sajam teh menang bonus eta pulsa anjir bala mah kartu as ting naon anjing mahal GSM teh mah ting trik kita sekali SMS teh meng bonusna loba geuningan tri atau matri kan anyar tri teh geuningan anjir urang ti baheula make Indosat nepi ka ayeuna Indosat anjing Indosat kan ide brosir mentari Indosat mentari pelanggan setia. Nah setia matakan ka Indosat bisi rek Enos atuh coba dibere na Indogrosir anjing Indomilak Walkman pan ho ini bener kan Walkman mah kaset tip bala main paguju tuh orang teh nyetel lagu teh maka lagu Pasya Ungu teh bala lagu Ungu 2000-an we anjir 2000-an tah sepanjang jalan soreang teh tah ti bunderan ya parat nepi ka alun-alun teh pan tukang kaset tunggul balang tuh duh aing teh kamarana eta meuli ieu ningko buku chord ge ho buku lirik lagunya wah mahal eta teh anjir boga nu kitu teh di koleksi mana teuing pas imah kuriak imah teh kamarana hayang bala mah yang chord kitu teh da hese atuh YouTube ge kerja can aya tutorial bala YouTube ge naon kana video-video naon YouTube ge bari ngaloding lila dia. Paling ka warnet. Muka YouTube teh naon Julia Perez. Udah naon deui eta. Friendster memeh ieu nya. Ini sama Facebook eta mah. Facebook Friendster. Palus-alus naon tema. Anjing. Meh urang teh katingali OL nih melekat OL. Balam ke orang ini si Eko mah OL padahal ngejaga warnet pan orang balam ini si Eko cenah Facebook mah OL wae udah aing maning da ngagawe di dinya di warnet aing baheula man kaciri dan da kacek urang da aya dina website teh anu nyetel naon ka di tag anjing mau ke main poker kan balam mah main poker Facebook pan
tuluy naon jeung babaturan teh WTW-an ah cenah nying naon WTW teh wall to wall wall to wall Soalnya ada Facebook tapi dah nama Facebook nah ini guys guys loba pilihan enak pejuang FP Pro enak. ya Salam interaksi. salam interaksi salam interaksi